Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Ripal Erlangga di kelas 12 IPS 4. Video abdi baris mintonkeun monolog anu judulna Ramal ku Denny Apaja. Wilujeng ngaran kuring ramal ngan sakitu-kituna. Eueuh papajana. Kuring teu nyaho naon pangna kuring teh diaranan ramal. Kuring ge moal protes pedah ngaran kuring teh lain Obama atau Lionel Messi atau ngaran nu sajana. Kuring moal protes sabab cek kuring ngaran alus moal aya mangfaatna lamun kalakuanna mah dual jeung papalimpang tina beneran bener teu. Kuring oge moal protes pedah batur sok nyarbut dialog ka kuring, padahal mah cek rasa waras kuring teh, cek kuring ge jejeg kuring teh dah batur we sok nyebut otak miring atau kurang saendan ka kuring, padahal kuring mah ajeg teu miring teu sih. Padahal mah nya cek kuring loba ngeuwih gelo tibatan kuring. Nu gelo mah tuh nu sok malingan duit nagara, nu gelo mah tuh anu resep ngagasab harta jeung ngarebut hak rakyat, nu gelo mah tuh pamimpin anu norek tara ngadenge kana rakyatna, nu ngacerit teu bisa dahar. Anu gelo mah tuh pamimpin anu ngahajameungpeun tina kaayaan rakyatna anu sagala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin. Geus nyaho manehna teu bisa mimpin. Kakah jadi pamimpin kan gelo eta teh. Hiji deui. Nu gelo mah tuh pamimpin anu kalakuanna lain turutaneun. Teu gampang jadi pamimpin tinggali. Gede tinggali. Jadi pamimpin mah tanggung jawabna. Yang sesagawaya tinggali jadi pemimpin mah TKB tinggali bisa jadi pemimpin. Nu mata kuring sok seuri mun ninggali aya nu ngarantri pada hayang jadi pemimpin. Nu mata kuring mah sok ngabarakata lamun aya jelema nu teterajelan hayang jadi pemimpin. Lainna teu waras ngaranna eta teh. Lamun kabeh yang jadi pemimpin mah ieu sing sadarnya hirup di dunia ieu teh geus pada-pada boga hancengan. Wanya kabeh jadi pemimpin mah atuh lamun batur jadi pemimpin urang jadi nu dipimpinna. Apan dina salat ge aya imam aya oge nu jadi makmumna. Apaan gitu kan salaresna jadi rakyat oge ieu. Lamun bener jin bageun mah apan leuwih hade derajatna tibatan pamimpin anu kacrut mah. Usabab pamimpin usabab jadi pamimpin teh lain gawe anu gampang. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas. Eueuh nu ngatur, eueuh nu nyarek. Mending siga kuring bebas teu kauger ku aturan itu ieu. Nu mata lamun hayang hirup tumanah bebas tina sagala kasusah, kuncina ti kuring hiji eta hayu hirup siga kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.